Aturan Mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu dongeng teh judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-11. Hasil reka cipta Baharga di Bandung, Jawa Barat. Anu oge maos ieu dongeng. Episode 1 acana nerangkeun nya antuk nama alatan ngarasa sanasib sapangalaman opat nonoman batur salambur teh sarasalaman malah silih rangkul sagala nusa terusna sapukrek narajang aswat jeung anah babarengan kumaha lalakon saterasna Mitra mangga urang lajengkeun tepak padungdungna dulur. Satuluyna eta opat nonoman teh aruplek ngawarangkong kaditu kadieu ngan teu kuaan teu. Kana kawawong teh aya nu ngawak-wak. Haram jada. Marahe nu ngabangsat hayam aingnya. Ceuk eta jalma anyar datang teu gugur teu angin. Nagamat teh ngomong teh istilah saha nu ngabangsat hayam padma nangtu heuh sia jawab jalma anyar datang pangawakan ngajawara beungeutna katara asak tanda amarah tung sangeunana nuduh dulur nuding kudu karana bukti nyangka kudu karana fakta mana faktana tanya gandar fakta nama pan hayam dewek tina ranggap wah kamana narsa nanya teh apa di barawa ku saria mana faktana mah yeuh rasakeun kasakeun aing kunyong ceuk si jalma anyar pinang bari semprut langkeurkeun padarajang kanu araya. Zaman opatan nyaan mamaras rasan asa katuris seseukeut kaca ngarasa kaya harga alatan jalma anyar datang kasat nanya sampah nya sabakta nu opatan teh ngalawan anu teu jalma anu anyar datang teh anu teu leuleum nyangka geus ngabangsat hayam aya kana saparapat jamna jalma opatan ngalawan jalma anyar nonoman opatan kadu oge taya nu mampu ngayonan jalma anyar pinanggi malah antuk nama jalman opatan kasoran teu sanggup deui nampak panerjang jalma anyar. Nah jajaka tanagana hapa jajaka mah tanagana kawas gajah atawa badak ceuk jalma nu anyar nya campa nu opatan saurang oge taya nu ngajawab aya nu panasaran tanya jalma anyar nangtang nu opatan teu ngajawab. Pasrah, sadrah, taluk terus rek kabalan jeung saya tanya jalma anyar. Sadaya-daya gan simpuring sadayana pasrah gandar nu ngomong teh ngawakilan batur-baturna ngan simkuring opatan mah da rumah sangagasa bahayam kagungan sekardan deui. Hahaha tamah heureuy aing baraya hampuranya dewek ngahaja ngadatangan baraya sadayana sangkan ngabalat jeung saya lantaran dewek boga masalah gede ceuk jalma anu anyar datang. Saha atuh salira teh sanyatana boa mata-mata anu rek nyangkala kuring opatan tanya Padma kakara engab. Saya Kardan anakna Bah Karsan jawara panggalakna. Wow Bagja nyaan jalma anu opatan bunga. Ari aranjeun saha? Prak wakca. Di deuleu-deuleu teh siga nu keur nalangan nandangan langsa.
Cek eta jalma nanyakan opatan. Ya antuk nama jalma anu opatan balaka naon nu keur disang hareupan ku maranehna nyatana aya pasualan jeung Aswad katutana. Ngadenge caritaan jalma opatan kardan nya kakakeuna seringeunna. Bagja dulur bagja. Aing aya bala dosa tujuan jeung sapamasudan jeung dewek. Hayo. Urang sangkalak si Aswad jeung si Ana. Cik jalma anu anyar datang teh nyarita. Sarerea samakta sama paksudan. Nyatana ek nyangkalak Aswad katutana. Saat dalampahan kan Jandar Marsa Padma jeung Sareja ngabalat kakar dan sawatara mangsa mah urang tunda heula mitra. Ayeuna urang ngahanca deui lampahan Aswad mitra. Sairi jeung waktu terus ngeleleh. Ayeuna mah Aswad ge nya kitu kayanana baroba. Ayeuna mah ngajaran agama tambah apa nya kitu deui kadadahanana tambah asa sabab saya ngabarahna saasa-asa. Kang amangsan oge Aswad ngalas ka perigelan bela diri ketinggalin kana pacapaga nagara sawah atawa kebon tambah calakan. Kukituna munasabah apunten mitra karena batuk sakedik munasabah lamun kanyah basaya katut garwan masara sakapna aya batasna mitra harita teh bada salat asar Aswad jeung bangsana guntreng warangkung di pipir imah basalia tapi rada anggang mang cek Aswad bari uak lieu sagala nyaritana teh bangun sieun aya cacak bodas ngintip. Aya naon janglan? Parak laksa tong asa-asa jeung mamang malah. Palai naon? Palai nikah? Tanya mangsana bari hehe. Aswad rada beureum beungeut ditanya kitu ku mangsana teh sabab naon nu dikemu jorah hatena nyatana hayang gerak kaungtun tipung katabang biasa laksana migarwaneng ana turu mangsana kawasana geus apaleun. Ah mamang mah aya-aya wae nya ketang mang kuring waksa satara basna yen kuring geus mangsana laki rabi sigana mamang kan saha atunya awewena anu daikeun ka kuring Aswad ngarasana langsa kan ari hatena mah bet manteng ka ana nya anak parawan anu kajaba geulis teh mibanda ka parigelan adu dejaten kumaha onam lalaki. Alah, jang Aswad masuk ngeplek jawer nganarjang jang arina naon teh. Tong seueur di emutan ayeuna mah. Sanyana mamang geus ngalalanya ngawa kabar asmara jang Aswad ka ana. Saurna teh mangsana ngadak-ngadak ngarandeg nyaritana. Kumaha saurna teh mang? Teu narimanya lantaran anak palai kagungan sadoge ka Kardan. Kardan gagah batah jang Aswad nyarios kan mamang tos nyangem najan Kardan pangharakna merep anak ukur sau abon di korangan kan jare ka pipir-pipir Kardan ukur abon sorangan neng anakna mah teu mikir-mikir terus palayeun ka saha atuh anak mang saurna mah palai ka Baharga juru dongeng. Mitra,
saninten buah saninten kaki koneng nyar gula. Hapunten ada hapunten dongeng urang tunda heula. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Saga.